Alus batu alina. Lain juga boga dongeng saja. Naon? Apa mau galakna? Heeh. Cik kumaha carana? Sakabeh jalma ge apaleun mau magalak atuh. Eta hayang ngalak kulit kumaha carana? Ngikot kulitna. Kudu ditembak heula, tuh ditembak dipaehan heula eta maungna, kahara disisit kulitna. Tidak bisa, harus hidup kan eta maungna. Apanya? Maunya harus hidup. Oh, gitu. Sisit benang maunya harus hidup. Iya bener ya, nanti anak-anaknya pada sedih kalau misalnya bapak Maung jeung Indung Maung meninggal ya. Iya gimana itu carana? Gampang. Kumaha? Cari apa? Kangkung, tahu kangkung? Kangkung. Nya. Sama ikan. Nya, lauk terus di blender. Di blender. Dikasihin. Kasih maung, suruh makan. Kan ngantuk. Tunduh. Bener jalma wae tunduh bere kangkung yang lauk mah. Udah ngantuk diam kumaha? Diam, ikutin udah ngantuk, udah kerek. Sare, molor itu si maung. Iya, terus kaki. Injek ke ekornya. Karena buntut. Injek. Digebring. Nah, bahasanya digebring buntut. Dibangunkan. Dilewasin. Hei, mau. Pan lari itu, lari. Bener. Pan lepas itu. Coba eta. Sebelum gampang. Ngomong mah gampang. Cobaan kayak kumang Igo gitu carana. Tapi bener kamari. Abi kan jeung keluarga teh ulin ka kebun binatang. Lain eta paingan kurang teh euy mau buat kieu wae we. Si goreng eraeun teh make baju. Kan untung khawatirnya pamajikan abi teh papi itu kasihan mau tiriseun mungkin enggak pakai baju. Beres sarung biar haneuteun. Beres sarung eta mau. Ngilitik bari kieu lempangna teh. Grewek sarung ieu dipake cicing di juru. Sebelum ngobrol. Mau siga Rona.